Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah di hari Saidul Ayam Jumat Berkah. Aduh, masya Allah nya baraya. Tuh cuaca mendukung. Tong hilap lah baraya-baraya sadana mugi acing bahagia. Bahagia. Alhamdulillah cenah saurna teh tadi incuna Kang Haji Channel si Encep Sopandi teh cenah ngonte Kang Uje cenah urang nganterkeun ieu cenah cai sareng opieun cenah ka Abah cenah saurna Abah teh nuju bade melak kangkung Kang Uje cenah tah ayeuna alhamdulillah ya urang anteran Kang Haji Channel cenah tah ge sareng Encepna. Aduh tuh moalikeun ai geus dicarekan mah baraya carekan mah nganteran tuh moalikeun. Oh benar. Tah bocil kali kita. Ya incu-incuna Haji Channel ya tuh. Baraya tuh. Wah, itu geuning baraya tuh sibuk geuning keur melak. Assalamualaikum Pak Ji. Wah, bener baraya tuh nganturan incu bager tak Kang Haji. Waduh. Waduh tuh nganturan. Tuh. Duka naon oh cai panas tuh oh sareng sampeu tuh tahu masya Allah ya Kang Haji nu jual melak naon Kang Haji ayeuna kangkungnya aduh tuh alhamdulillah bayar cenah tuh aduh alhamdulillah ya tinggal nya si isnya aluh tuh nya cenah ieu Kang Haji tuh aduh ngalikeun bager kieu baraya oh nya abahna nuju melak kangkung tah incuna nganteuran ngalikeun sanajan incuna ieu goreng gadag tuh cah ge baraya nya abahna mah can lihat tapi manehna geus aduh anjir ya baraya aduh enyoh heula cenah baraya abahna keur ieu manehna mah tuh aduh barayanya alhamdulillah tuh Kang Haji Udin ya Kang Haji Channel Sarudin teh nya ya nuju tatanen di kangkung baraya kamari mah di teh sosin baraya alhamdulillah cenah sosina tos panen tos dibojongkeun ka bandar baraya tuh tuh incu-incuna tuh incu-incuna mah renyek baraya ya incuna Kang Haji Channel teh oh alah ya ek madu kumaha tuh baraya pasawahana ya Haji Channel ya Kang Haji cenah ngaligeun Kang Haji nah bet ngenyoh heula ti heula teh Kang Haji ongko nganteran tapi aduh aing mah ya incu bedagong teh aduh tuh sanes nganteran manehna we hayang enyohnya tuh masya Allah tah ieu baraya tah teh ieu dipelakan lauk nila cenah baraya tuh aduh masya Allah kangkung saminggon deui cenah saudara itu kamari bonteng teh barayanya aduh tuh nuju ieu cenah nuju mupu ieu melak ieu ieu jenis kangkung naon Kang Haji kapal terbang tuh iya melak kangkung kapal terbang jantena oge sapertos kapal langsung oh tuh cenah jadi lamun ye binina binina kapal terbang jadi melesat cenah baraya terus abdi we naik bade angkat ka Jakarta naik kapal sakin kan cepet tah abdi oge malah kangkung kapal terbangna rada cepet gitu oh bener sanesnya sok aduh tuh baraya nya udah dipelakan baraya tuh kita sabarasiki Kang Haji kasa cumponannya di garis-garis tuh di garis baraya cenah tuh di hiji jeung mah kabujang abdi mah kangkung kamari mah diawurkeun nya oh waalaikum ngopi sorangan baraya ya abahna di antaran cai enteh ai manehna ngopi geura tuh nya aduh tuh
Masya Allah yo, aing geus dicarekan mah baraya. Incuna teh ngagugu tuh, ngali. Aduh tuh. Tuh tinggal barayanya. Ah, Kang Haji channel tuh. Cenah Kang Haji haneut keneh Kang Haji cenah. Aduh. Nya tuh. Tah ieu incuna ieu nu bedegong baraya tuh. Oh, jadi presakola teh incu teh amang ka kebon pakuannya. Oh. Ah, eta teh lain. Aya nu ieu mah anakna Haji Enah teh nya tah nu ieu nya. Oh, nya anakna Haji Enah. Tah, anu acuk beureum anakna mun telepat mah teh anakna Bapak Haji Anton sanes. Oh, tuh baraya eta incu-incuna teh ararameng ka dieu baraya. Aduh, bener tuh. Nganjangan cenah Abah cenah tadi labuh cenah. Lain ngabantuan Abah labuh teh barayahnya kalah kajing serikeun da. Kang Haji channel mah ka incu-incuna teh humoris gitu baraya sok resep hareureuy gitu. Jadi ku incuna ge dipikanyaah gitu. Ngan ieu we hiji ieu incuna ieu bantangul ieu. Ieu mah da geus beger minum mah hese Kang Haji nya. Aduh tuh. Masya Allah pokoknya mah. Tah ieu baraya aktivitas dinten ayeuna di Syaidul Ayam di hari Jumat Berkah Kang Haji channel tatanen kangkung cenah kangkung jenis kapal terbang. Kunaon cenah Kang Haji channel melak kangkung jenis kapal terbang supados kete pas ieu teh melesat cenah tumbuh melesat barayanya cepet cenah tuh. Aduh. Yo Waalaikumsalam ngamanoran we incuna mah. Goreng gadag. Aduh. Waduh, ya tuh Waalaikumnya. Masya Allah baraya. Aduh, tuh raos kieu endah pemandangan sawah persawahanana. Aduh, tah ieu urang teh nya kedah sering bersyukur teh baraya. Masya Allah panama. Tuh cenah. Tuh baraya nya ku 5 waktos. Mohon aduh tuh. Masya Allah barayanya. Tuh tinggal kieu we sadi dinten aktivitasna Kang Haji channel mah tuh. Kangge baraya-baraya cenah nu ieu nya nu ti Majalengka, nu ti Majalaya, ti Garut. Tah, ya salam-salam bakto cenah Kang Haji. Ti baraya ti Majalengka, Ciamis, Majalaya, Garut cenah. Sukses selalu cenah Kang Haji nya. Aduh. Alhamdulillah cenahnya tuh. Aduh, Masya Allah. Suasana di kebon pakuan dah kieu tuh. Tuh incu-incuna teh lala lucu baraya. Heuda akina ge lucu. Incu-incuna lucu tah tapi da akina ge lucu baraya ngaligeun tuh. Humoris baki heureuy cenah. Jadi abam baki heureuy jeung incu teh aduh silih ieu teh tah. Ngan ieu we hiji incu nu bantangul mah ieu anu nurus tunjung anu melak bonteng eueuh datang ari hasilna hayang ka abahna teh ngaraeh cenah. Aduh. Masya Allah baraya nya tuh. Wah, bener lah. Oh. Tah ke cenah urang panen cenah Kang Uji tah urang panen ieu baraya ieu. Tah tang ieu lejet baraya tah. Lejet teh duka naon lah pami bahasa ieu mah. Ai lejet teh naon bahasa ieu teh? Oh, nyok misal lejet timun. Aduh, tah baraya-baraya pokoknya mah di daerah baraya naon namina nya pami di kebon pakuan mah lejet namina teh aduh. Mana mantap baraya lah tuh. Oh. Panginten sakitu heula barayanya kin kelah disambung deui dilanjuti margi Kang Haji channel nuju gila cenah nuju serius cenah. Jadi serius mah Kang Haji channel mah tong diganggu baraya soalna pami diganggu teh ieu nya beuki ngenyo hanjeunna mah kadang di dieu tah ibakna teh anjeunna teh mun keur riweuh mah ieu gubras-gubrus lah pokoknya perbanyak rasa syukur baraya insyaallah pami urang sering-sering bersyukur perbanyak sholawat perbaiki sholatna insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun cing bahagia baraya-baraya Kang Haji channel nacing dipaparinan kesehatan
baraya-baraya saya lagi dipasihan kemudahan kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.